sawah kalau ngeliatin gitu. Ngomean naon dia? Pasir eta pasir. Dia sembarangan dia pasir. Ieu mah dia lamun cak teh mah dedak dia. Ada kopi lain eta Udin. Dia mah dedak kopi kadelo di doang kieu dedak kopi mah dia. Hidung dia dedak kopi mah. Hidung dah suku dia. Dia aing mah hidungnya dia manis dia. Doang gula Jawa. Doang gula Jawa manis. Manis di mana hordeng Udin? Horeng. Di mana barang, di mana hordeng, horeng. Eta jeung naon jeung Udin? Aing mah ieu persiapan ya jeung maraban bebek. Bebek Udin. Tah eta lah maksud aing mah kitu eta. Kudu paham bae, Din, eta disuapan bebek di berdaharna. Atuh entah lah dia sembarangan pe dia dihuapan dia. Emangna dia jelema dia atuh kieu nyemena nyongcongan saran. Nyongcongan kita nyongcongan. Dia sembarangan bae dihuapan dia. Din, eta baju parangsa naik ganti-ganti dia Din. Teu boga baju tah. Dia sembarangan bae dia serambangan bae dia. Aing dia ngomong teu boga baju. Atuh loba dia baju aing mah. Anu kieu aya, anu lebih kieu aya. Aya aing loba aing mah, baju aing mah di mana-mana aya. Sing garantung tanya, ngagantungna di imah, di sampayan teh. Di sampayan ngagantungna. Din ya, baju jeung dia aing karunya. Dia imah baju budak leutak ieu mah ya, baju budak leutak dia dibikin ka aing dia mana muat ya segede kieu dia. Ieu mah baju budak leutak ieu mah. Budak leutik Udin. Atuh jajal heula Din, jadi meleutikana ieu. Aing mah dia leutik awak dia. Barang mah gede dia aing mah. Barang mah gede aing mah dia. Cak dia aing leutik teh. Barang naon jauh Din? Atuh barang siar lah dia aing sebarang naon dia mah pikiranna. Doktor bae dia mah pikiranna. Atuh barang siar maksudnya macul apa naon gitunya. Atuh dia mah inget karena barang bae. Oh, barang siar Din, sugan aing barang dia Din. Oh, dia mah ulah main sangka betanya heula anu bener barang naon Din, nu bener barang naon. Dia mah ingetna karena barang bae.